ngejobak ke deui. Geus kudu di jero. Naon? Lain naon-naon deuleu ribut di jero. Ribut naon? Bapak dek dipaehan ngan bapak eueuh. Juragan Anom diudak-udak turek ditembak. Alah, aya kejadian naon? Da siapa kitu tah di mata. Karenanya tolong hewan. Ya, di mana-mana gegedeunkeun ngarariung teh dengekeun ku sia. Maksud tujuanana abeh nyaho. Gitu. Jadi teu tinggalin wawasan. Ai kana ngadu hayam manehna mang milu. Heuh kumaha? Juragan Anom terek ditikahkeun. Kak. Kalas mending puri. Sugan teh nyaho. Kayu ting-ting. Saya tama ka mana karep. Dicekek sia ku aing. Ayo ting-ting mah ka aing atuh. Hayang we. Katrio macan we akang. Kalas mending puri putri Raja Astina teh. Dadae kanan gitu entong. Musuh teh nu ngewa ka urang. Kudu loba kacamata teh atuh pake. Pan kacamata teh loba kacamata agama. Kacamata lahir, kacamata batin jeung kacamata riben. Heeh. Pake filter. Kudu loba saku. Aduh, bener. Kudu loba saku, bener. Tuluy kumaha? Juragan Gatotkaca nolak. Juragan Arjuna ambek. Itu. Ta eta deuleu. Nah, teu daek make dicarekan non teh da eta mah urusan cinta meureun. Teuing atuh. Heuh eta teuing. Eta teh kagila-gila keding. Sampeurkeun Juragan Arjuna, bapak aing oge rek dipaehan. Bapak urang. Heuh atuh sugan ku urang. Singnam ayo. Ayo urang. Kapihatur sieun. Diuk sia, dek naon? Dek naon Aten? Geuning eta nyanak panah ngan. Dek naon nyampeurkeun aing? Ieu bade ngajajabkeun proposal abdi teh. Proposal kangge anjungan, kangge gamelan di anjungan. Anjungan Jawa Barat. Kedah layak dan ninggal anjungan Jawa Timur Jawa Tengah memenuhi syarat 3 bulan Jeung karung ya ai Jawa Barat jeung karumplit nih kan anjungan Jawa Barat meuni deuh meuni purian ya untuk mentertena nempo kana sikon si anteu lah teu ningali sikon aing teh keur naon ieu teh? Suasana Kang berapat. Oh teu bae nyelapkeun ieu mah kitu Kang. Maksudna teh? Pameng amprok kitu mah. Eueuh bapana aya anakna sia dipiheulaan anakna di podaran ku aing. Ade Kang. Dek lompat ka mana sia? Leuh. Kurang ajar. Teu ningali kana situasi sia Kang. Gatotkaca sapanjang aya di Amarta, di Pringgandani, Juarwati, di Ubek wae berada. Kahayangna Kurawa ieu. Raden Gatotkaca maksad nebihan nafsuna Arjuna kalayan
Moal mulih ke negara sapanjang Arjuna masih kena ngancam. Oge moal ka Pringgandani. Margi Arjuna pilih ngabujeng ka Pringgandani kitu kayanan. Bade mansat ka Geganawiati kabur ngantun ke negara. Nanging bade amanat heula kasadayana pasukan Garuda Ngapak supados tiasa dironjatkeun keamanan ku ayana Gatot Kaca bade ngantunkeun ieu negara. Ngeprek soder merak ngibing sosoderan tindak gendinganipun macan-macanan. Sinjang kirut sejatining wayang manjat ladrang kang mampang anu disebut perwira pahlawan pembela nusa Satria antalan bangsa banteng benteng negara Satria antalan bangsa banteng benteng Wah, tinggal landas. Gun! Gak ada nabrak gunung, Gun. Ada kasih salamet teh Agang. Ya, Agang. Naon dah? ai ka sakola keun mah budaknya. Kue Kang Agero.
Keur mah budakna ngan hiji tambah jujur Rika. tambah jujur budakna waragad aya keur nyakolakeunana alah narajang di lemur aing mah deuleu Kumaha dilemurakan. hirup heureut pakeun pungsat bahan lieu ke waragab teu aya usaha koreh-koreh cok ari anak aya welasna Dar sore teu isuk teh eta. teu ka sakolakeun teu ka urus atuh puguh we nu hiji jadi bangsat Paling untung jadi pemulung. anu hiji deui tukang mabok Bogo kurianeunana. Maraket tato di kabeh. anu hiji deui burut anu hiji deui teu bisa leumpang geus 5 tahun nu awewe ponok sabelah sukuna teh Keluarga kasiksak teh ieu ye. ripuh heeh Katuruga-tutur teh. tah kitu euy Bila-bila teuing. nu matak pemerintah mah kurang kumaha kanyaahna ngabejaan Matak kudu jalujur cenah geuning. yen hirup teh kudu ngarencana heeh dewek ulin ke Amerika harita biaya waragad ngajuru teh 5 juta eta teh tahun 89 bareto waragad ngajuru teh 5 juta nu matak nitu mah mu ieu teh reuneuh teh Paingan akang jarang di ditu mah nu boga. heeh Kalakep kitu we nungtun-nungtun anjing geuning. da ngarencana atuh mikir jelema di ditu mah teu diajok-ajok ku pemerintah wae ayeuna aing boga gaji teh sabulan teh sakieu lamun aing boga pamajikan meureun diduakeun moal pimahieun can boga anak Ah diperhitungkeun heula. can nyakolakeun can gering anak teh moal mahi ya duit sakieu mikir ai di urang jak jebelesak heeh Can boga gawe jadi urang mah jeung padahal engke teh kumaha ayeuna nya euy aduh cak kitu euy hirup kudu direncana teh segala rupa pasoalan teh kudu direncana heuh mun ceuk kacamata agama mah teh antal mautu qoblal mautu Ari hartos anu pi hartos. hartina teh kudu bisa maot saacana mati beh dieu nah ai agama pan universal lahir batin Jelasna. ti mimiti gede nepi ka nu leutik kudu kitu sajalur hartina meureun samemeh nyieun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah ieu pagawean teh nyelakakeun atawa nyalametkeun hartina urang teh turut kana aturan heeh tak kitu henteu turut kana aturan heuh wayahna we tiga jebur nya sabab naon sabab cilaka jeung salametna jalma teh pan gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pemerintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade mulak goreng buah goreng tah eta euy kumaha amal-amalan jelema mah heuh Bener Kang, bener Kang. yang Kan. di Anjungan Jawa Barat teh nya Oh moho. taman mini Taman Ugan. 10 tahun langsung aduh Taman Ugan. maka jeung aya kareta gantung Laas ya Kang. heeh di sidik-sidik teh kareta gantung juga kanyut geus ya Ari akang. heeh Angan aya kanyut. Siga kanyut kumari akang. ngan ai kanyut karejut ai nu gantung heeh Aya ngagantung nama sarua. ai ngagantung mah sarua Ari ngagayot nama sarua halin. anak da kanyut mah eueuh lemesna jeung ngaranna deui Eta teh
Nari aing pangijeng kanyut kudu nyebut termos. Tapi Heeh. tapi tapi eueuh eta nya Kang Ewa. Da we eta nana kanyut mah lemesna. Hendaknya eueuh dua ngaran. Heeh. Tak kitu euy. Paling-paling nyebut eta teh si Ece kadieu. Ngaturkeun nuhun ieu. Kak, Nyaeta ka sesepuh Anjungan Jawa Barat. Anu dina danget ieu sasat aya widi ti anjeunna. mohon. Nyaeta hadiah ti Bapak Gubernur Jawa Barat Aher saha Kang? kangge masyarakat Mohon. Di Kang Aher. ti Kang Aher kanyaah kadeudeuh Kang Aher Gubernur Jawa Barat. Naon Kang Aher atuh? Aher teh singkatan Tingkatan naon teh Kang? Kang Ahmad Heriawan. Oh, enya. Zaman singkat. Nya Singkat. Bade akang geus singkat naon? kanyaah kadeudeuh ka masyarakat Jawa Barat nu aya di Jakarta asal Jawa Barat. Di dieu teh geuningan aya kasepuhan Kang Abbas. Kang Abbas. Heeh. Kang Haji Abbas. Sareng Neng Fitri malah dekaul ke Neng Fitri macana dina lagu kulu-kulubem. Beres. Tetep Heeh. apa Uking Sukri tetep Putrana almarhum Abah Uking Sukri di ujung berung. ujung berung Cigending. Nya tak jadi Pak Gubernur Jawa Barat teh ngintunkeun akang saparakan ti rombongan Giri Harja Tilu kedah ngahibur warga masyarakat anu aya di Jakarta. Urang Sunda, urang Jawa Barat anu aya di Jakarta. Tak kitu euy. Kanyaah Pak Aher, kanyaah Gubernur. Teu boleh didongkangan we geuning didatangan. Malihanan teu ka dieu teh da puguh da sarua artis-artis oge di ditu araya kada rumpul di Bandung. Dikasih buka. Pada ayeuna teh aya eta teh geuning di Gasibu. 3000 mohon. Aya festival film Bandungnya. Mohon. Dewek oge euy kawawakeun ka dieu. Heeh. Tadi nama penting ieu teh dewek teh kuduna ka Surabaya. Erek naon sama Surabaya. Heeh dipikir-pikir dek naon dulur teh boga kana sok. Heeh. Kurang duit. Heeh. Dulur teh boga jeung maksudna naon ka itu gara sok pikir. Mending ngalah duit di dieu heuh. Yang ongkos teh boga. Alah. Ongkos Iya, pementasan seni budaya lokal. Oh mohon. Nyaah pisan Bapak Gubernur kana seni Sunda akang nepi ka Desember kedah kurilingan teh. Mohon Nya Gubernur Sabalamur. sama lembur teh laras. Eta resepna Ternyata geuning Pak Aher teh anu disangka ku dewek moal nyaah teh masing teh Gubernur kana seni. Ari pek teh nyaah heuning euy. sudon ya Kang udang. Heeh. Tadi nama dewek teh ambek tadina. Bener adiknya kana budaya Lain bobodohan aing mah nyaan. Oke jeung am. Heeh. Oh kada ditanya. Dumeh aya selenting kana ceuli aing cenah Bapak Gubernur mah teu resepeun kana seni Sunda kitu. Ditanyakeun jaipongan tidak tahu cenah kitu. Heeh, ari pek teh geuningan nyata jeung nyaah ayeuna mah. Nya euy. Bener. Heeh. Tingali fotona ge kasep diiket ongkos sara aing. Anu na. Nyunda. Heeh. Da urang Sukabumi. Eta prestasi na Bapak Gubernur siapa yang jadi gubernur bayangkeun ku si lain. Pesat. Ribuan puskesmas anu parantos dibangun. Ratusan puskesmas anu aya rawat inap. Bayangkeun ku si lain. Dina bos teh. SD, SMP gratis Jawa Barat. Can. Heeh. Can. Eta. Karaos lah. Nu macak ca oge. Ayeuna can jalan-jalan loba nu raruksak meureun heuh ngadaguan usum halodo. Ngantosan halodo Juli. Da ai di pamean usum hujan mah beak deui ke hujan. Leres eta teh bulan. Heeh. Jadi tamu Tak kitu euy. tamu modal. Pangwangunan di Jawa Barat pesat ayeuna. Amin amin. Boyana Pak Aher. Didoakeun Pak Aher sing panjang yuswana nya. Iya panjang jabatanana. Amin. Heeh. Dukung ku urang sana. Oh, kontribusi urang walindang ti kudu ngadukung meureun. Ya. Ya, Nah, karaya geuning. tumut urang kana program-programna ti pemerintah. Heeh, Tenan. tak kitu ja.
mudah-mudahan orang sadayana heuda peuting ieu teh akang teh kaserang batuk euy duh flu Palingan cekoh deh akang. dinu panas atuh abus ke tempat AC puguh we alah alergi aing mah ku AC teh ya Kang. Kepala Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat Bapak Haji Dr. Anas Jainuddinnya nuhun ulujeng tepang saparakansa nu aya di dieu. Amin. Kepala Seksi Seni Budaya Bapak Jaja Saputra. Aya. Sadayana we ieu mah teu kabaca di panonna geus ieu deui. Oh, alah Kan bae lah kume sadayana. tong laleutik teuing atuh nulis euy ah. Kahayang teh. Oh, Eta ahlina gering. alah Asep anak tukang nempas wayang gering. Gering. Oke. Macet. Tak kitu yang geuning hirup di dunia teh nya euy. Nya kan. Urang sasat dijahit seni budaya lokal. Ada seni tradisi teh akar budaya nasional. Hah? Ciri bangsa urang anu masih keneh seni anu masih keneh bisa nepi ka subuh teh wayang. Alhamdulillah geuning nu malilu hirup anu dagang baso mah anu dagang martabak sate jeung sajabana di kampung-kampung mah geuning nya. Di dieu ge sami pan. Anu meunang jodoh aya. Heeh, reueus teh kitu baheula mah pan wayang teh di kebon awi. Ayeuna mah di kebon tihang ye, tihang listrik, Nya caraang tihang besi. besi. Yang besi. Pan urang teh reueus itu dalang-dalang kararumpul euy. Ti Bogor, ti Bekasi, dalang Ujang, dalang Ajat, Dalang Deden. dalang Deden, Depok aya. di Depok, Si Mamah Inu. Mamah Inung aya. Aya. Alhamdulillah nuhun ulujeng tepang heupek sing mararaju jadi dalang ge. Kang Herman. Sing pararayu Kang Herman. ka seniman seniwati nu aya di Jakarta ieu ti rombongan Miss Cici saniwara baheula. Mohon Miss Cici. Anu kantos ka Heeh. Dicadat. Ayeuna aya pangajen ti gubernur DKI oge euy kesenian kebudayaan Sunda teh. Aya geuning kamari di sana. Sate gubernur Jakarta teh Pauji Bowo. Nya Dang dukung dik. si kumis. Kalau pe kumisna. Alah. Bener. Abang Kokek. Kang Herman ngabagi Alah. jam geuning Kang sa jam tangan. Terus bahu jampang. Nok Cici ka dieu ayanya. Sapala Putra, heueuh nuhun. Bungeun Neneng Fitri mah aya. Kang Onang. Wah, kararumpuh nuhun ah. Hariung. Ti Majalengka mah, ti Garut aya. Kuningan mah komo. Majalengka. Heeh. Majalengka mah kaciri dina ngomongna dah. Kumaha? Heeh. Kumaha? Atuh geuning aya wayang. Gini. Heeh. Heeh. Si Nenek gareng. Heeh. Atuh geuningan aca wayang ada kemprung di mana? Rek ngemprung yang kata ye. Pajarkeun teh rek ngemprung cenah. Heeh. Ih, gila-gila keting. Alah. Heeh, kadenge we teh urang Majalengka di Kadipaten ngene Parapatan ngene nya. Truk, eureun truk. Aing ngawayang ngene geus di Sumedang langsung ka Kuningan. Baheula mah pan sinen teh dihareup dina truk. Sare calalang. Nunutan dengan raracai sinen nya. Tukang beca ning Kadipaten. Meureun nempo ka sinen teh kenunutan. Atuh geuning eta sinen mau digoreng patut. Gila-gila keting. Eureun teh sare atuh ye. Meureun aya nempo di panggung susuna neuhneur. Da puguh diganyel ku sapu tangan. Aya dina truk mah geuning, atuh geuningan eta susuna meuni lepet. Alah. Alah. Bener. Heeh. Alah.
Nuhun urang Sumedang mah urang Tasik urang Ciamis Sararaya Raya. Cianjur urang Kadupanak aya di Banten aya Gadang cobek aya. hah sono lila ceuing urang teh 12 tahunnya teh ka dieu Pada mun urang mah kadaraya. alah sing paranyang Yuswa we sadayana garda milik aya di Jakarta teh nya Urang Cisewu aya. Pasian jam tangan Kang Herman di tekang. hah Pasian jam tangan Kang Herman. oh aya nu mere jam tangan lu ka dewek tuh aya oleh-oleh keur budak Pasar Senen. ti sae teh Kang Herman. Kang Herman aluh ieu jam tangan cenah ti Ude si bungsu Merek Saitong. agen aneka naon teh agen aneka minuman es balok Pasar Senen Blok 3 nuhun Herman katampi pisan ieu Ada tong jam tanganna Amin amin. nya Juru kawih 2. Juru kawih 2. di Mamah Inu imah Depok ieu nya siap kadek nuhun geulis Abah dicecep ieu duh heeh Ya Abah. nuhun tepang deui sareng Mamah Inu tah alah aya ku bagja peucing ieu sanajan bari gering oge bagja we hate mah heueuh Kara rumput. alah ieu muni ateu jati koro euy duh Sarua Kang. sarua seuing heeh oh da kitu tah jelema di dunya mah aya cager aya gering aya paeh Kajelem mak. ya da ini melang euy duh ka bapak aing teuing ka mana luncatna eta di jero tadi eueuh juragan Anom Gatot Kaca diancam eta piraanan rek dititah dikawinkeun meuni mumul Oh, mulurang mah nya. heeh Batur mau beberapa diserap. Batur memaksa nih ngomong. manya dititah genah meuni kamu padahal teu bogoh mah teu cekek we kacunya heeh tak kitu euy neneangan bapak aing pasti lamun bebeja ka itu lamun eueuh di Tumaritis emak moal teu ngambek Nya atuh. nah cenah meureun teu diteangan sia teh serba susah aing lah naon Teangan we kayak batuk. ayo urang teangan euy ka mana we lah urang nuturkeun indung suku Gegelis panun kayak itu. Entar oge pangi. entar oge pangi sugan alah doakeun ya nya ya salam we ka sadayana nya Leres. anu aya di DKI Nya sing salah lumpur we, sing saranehat gitu kan. Sing araja milih. mulih nangke kalemur teh mawa rezeki tiasa nyumbangkeun sabagian rezekina nu kangge masjid nu kangge naon kegiatan sosial anu aya di lemur sampeureun urang ke kahareupna kudu pinuhan hirup mah ku kahadean supaya engke di akhirat teh moal ditimbang deui cenah depan di akhirat teh bakal ditimbang urang teh heuh lamun berat kana dosa meureun ti gubrak ka neraka berat kana bener asup ka sawarga tah jeung tibatan ditimbang di ditu mending nimbang maneh we ti ayeuna geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwat ti ayeuna kahareup beung beuratan ku kahadean Leres. nya Nya doakeun sing buru pangih dewek jeung bapak dewek euy ngiring doa ya. panunung ti disbudbar aya ka dieu ti disparbud Aya kan heueuh nuhun wilujeng tepang Pak Yuh. Bukan teh bapak aing entok katipu aing tuh
Gubem. Mangga Neneng Fitri sareng Pak Haji Abbas diaturanan kalur panggung. Sobi urang sambut ku urang sadayana. Keprok ah. Iya. Mengadah aturanan kalur panggung. Dina lagu Kulu Kulu Bang. Wilujeng ngadangukeun, wilujeng nyakseni kasadayana. Diarahkan ke Abbas. Ye, gini ye. Gini. Dan si gending. Dor ah. Lampu. Puguh ugi ayeuna mah gamparan hatur nuhun ka diri abdi nyanda teh lumayan pisan abongnya seueur deui alah nu pukul tung ti abdi buktina gening kaduhung manis buktina gening kaduhung Bapak Jainuddin kapayun Bapak gegera abdi antosan ulah wa kaluluasan Kang Abbas Aya. anu mana Kang Abbas ulah waka Kapayun. wasan Kapayun. Pak Haji Abbas. Kabingung temangih tungtung. Kasusah kedaek pisah. Nguluwut hati baring. Hante benang di baberan. najan awit mun rajit mah mata bati gering pikirlah obat Sabar neng. abdi Aya. baik kasedih kaperih Kumaha Kang Abbas? nakandung kabirung Gusti manis punten di biarang adek ya bila anu bade nyawer mah teh manis lah Bapak Jainuddin Aya. geningan kapayun heula Tandangan baik kaseti atuh guligan. hatur nuhun
Haji Mana Ibu Haji? Hesenu Mana Ibu Haji? Ibu ade ibu dia kaparayun bangun jauh hese nyusun mana panggang hese lamun jauh hese nyusun mun panggang hese mun panggang hese bongan bangkong asik ajaib di Mana Ibu Haji? bongan bohong Bu Haji geningan da bongan bohong Bapak dalang pasini teu dijadikeun nu mana budiah sareng ibu ade kapayun tan Bapak Ari kapaineun kapayun jam paring pagantelin Allah sugan masih eplok cendelin pasien dimakan Ibu Haji dia, si Ade mangga kapayun, dimana calikna.
So, kaparayun deui sadayana. Kang Yuyu Jakarta, Kang Udin mangga dihaturanan. Teh Cici, Ceh Diah, Ceh Ade mangga. Anu mana Akang Yuyu? Akang Yuyu. Anu mana? Anu mana Akang Udin? Anu mana? Anu mana? Mangga gerak kaparayuna aku cicing. Teh neneng dak hoyong tepang. Anu mana ibu Cici Kang Yuyu sabarang Kang Jas sareng Kang Udin. Teh neneng hoyong patepang. Mangga urang sasarengan Kang Ari Kimi Cici Jakarta kapayun sarengan. Hai. Mangga urang sasarengan olah seni kabudayaan. Kaparayun urang sareng gugun jagan tibatan kadang bungsu mendingan tibatan abdi di palsu mendingan orangan baik darah mangga padi. Pot lan sora naon eta asa nguping sora asbak teh Cing uak suanten naon uak. Asbak rabi. abong di leuweung ya aya anak ganeng Kakolot teh doraka geus eta. naon adik euy ananda di leuweung baru-parupa sasatoan di sarada meureun Ulah loba dedengean. ulah loba ting dedengean sababna Leret atuh. Kana tincakeun teh. Jadi we cilaka ku pamolah sorangan. lain asukan teh lomang
eta diuk kuring teh borogek we efek teh gebrus kadinya kana lomang geuleuh juri ngomong teh kitu-kitu sia ceh lagamana teh sia heuh kuring teh meuni reuwas tak kuring teh gebrus untung teu kahanap nganaonan aya sia kikituan ai buah sia lalieur sia teh buah garelo mereka bawa ya cek kayak ngoge nular penyakit gitu mah mereka bawakeun atuh ampun sarombongan jadi terlibat kabeh ieu alah ampun teh Allah anyir kalenci mun sia gede kitu monyong jauh toke nu kitu sia teh dasar geus lalieur aja kagak naon iwung jauh-jauh jeung ieu Wilujeng tepang wanara nuhun satria kekejang samar-samar ye dewek teh su nya Pak Bige asa geus pangit teh jeung ieu nya dah cing emut-emut kaget ku nirahan ningali kang sampun prapta Raden Pandu putra mahkota Nagara Astina penak sareng wanara di satengahing alas ngandika Kakang Semar ieu nun kaya makhluk aneh naon teh kelenci agan lain monyet ih kelenci lain yang menikah sehat gitu monyet eleh ku monyet nah kasehatan ai jelema menikah ruleuh ai monyet tapi ka mulus gitu aing sia mah eleh ku monyet lieur kesehatan lain eta meuni bodas kitu buluna kabehnya oh meuni ngeplak ka Wasutra kan di urang mah beungeutna wungkul monyet teh bodas teh saha karek beungeutna heeh teuing dek ngabodasan ka handapna teh moal monyet kawinan mah kitu ka saha teh sia teh ka monyet sugan teh ka urang geuning karasa kana hate aing bapak monyet lain tong ame curing sia karaos kana hatena monyet tuh wilujeng tepang wanara nuhun satria saha kakas keke kakasih anjeun teh saha ngaran kaula teh Pandu ngan sakitu kituna ai keur murang kali mah Panduwinata teteh eta teh Panudidin iya keur budakna pisan mah Pandu Abdullah percaya teteh Banar Kadu nya pami ieu ye Semar Abdurrahman Banar peuteuy eta mah kumaha sia we ja Banar Mujair alah ampun atuh dari dege teuing atuh ai eta anu tukang sim kuring seun pinguin Semar seun cing kakolot teh tong kitu-kitu teuing ayang doraka
Eta Abdi hmm. akhir Bapak Gubernur Tamas kemana karep we Itu nu tukang Abdi iya ayo ting ting paingan gelis atuh paingan cantik paingan samperenik atuh paingan nepi ka mola di mana kaula teh ti Astina sami sadaya Abdi mah ti Ciniru aduh ayahnya ayo ting ting di Ciniru ayah wae kan maksud aya di tempat dek naon kaula teh sejak milarian pusaka naon Pusaka Jaya Kamulyan jaya kemuliaan Pusaka Jaya Kamulyan leres cagak tilu teh joi jelema jain jelema darah tangga dupi salira saha wanara tangtos nage setiap ayat dat sifat asma jeung apa Ih. Beda ieu mah ya murid Ayub jadi teh bisa jadi teh murid Ustaz Ayub ari hartina dat wujud sifat rupa asma jenengan apa pagawean benar atuh teh jadi setiap dat kitu teh yakin rupina aya asmaan oh aya naon asma teh batuk eungap Eta nah mah saya teh muni hese-hese teuing asma penyakit atuh teh mah ngaran kaula teh Hanoman uluh amuing ujang tobat wah ingat ayeuna mah meureun inget keneh ka kuring ke ieu teh oman Hanoman oh benar kungsi baheula Pak anggar keneh di Garawangi Islam jeung orang karape alah Oman Sutisna tah disangka teuing teh upami telepat mah ieu teh sieun pahlawan kapungkur wah zaman Ramayana zaman Ramakawalon Ramayana kitu sia kunyuk tong nyarekan kunyuk aya monyet si kasiniran gitu ieu teh yang Anoman dulu itu ho ratusan tahun jang man ratusan apa keneh ka kuring keladan dawala ieu teh cepot Semar tobat baheula pan kungsi ieu aki-aki aya keneh tubuh sok mewe nya monyet oge ning sarua monyet ka cepanonan atuh teu sangka teuing nah bisa panggih deui ajaman kiwari kasung tobat teuing ieu jago baheula teh kantos tidak lelah Anoman halangan runtangan tak jadi masalah kerasakti atuh eta mah sun gokong eta mah atuh jeung Bambang Kombayana ti negara atas barat iya inggih dibrat mah dia nyaeta ngajugjug ka ieu tempat maksad milarian Pusaka Jaya Kamulyan leres wilujeng tepang satria nuhun satria lain barudak ngorawung ku di tiap-tiap nagaranya euy laras pamilon meuli sarua sami ngintunkeun pemuda Nya. Kang tapi hebat ku daekna oge di nya pengalaman atuh barudak teh saha sampean ngaran kaula teh Pandu leres ti nagara Astina deh
maksud ka ieu tempat sami kaula teh milarian pusaka jaya kamulyan sami atuh kaula oge si Bambang Kombayana leres Bambang Kombayana keur budakna teh kokom teh Bisa jadi itu teh. Ujang kokom. Atau bye-bye. lamun juragan Pandu keur leutik teh Pandi Kok si nyupir teh tadi. lamun bapak keur budakna teh Dibja Dasar rupa teh teh. sia dicitak we jang cicing jang ah Amak kakang. Benar. geuleuh macam ini nu asih dipulang seungis ya Teu beunang di bejaan lu kan. ting atuh urang ulah galak kitu Ulah hampang leungeun. sobar lanan jelema kieu mah kudu diwarah ku aing Jelema teh begitu beunang di bejaan sidik ekta eusina mah belegug da barang nama waduh kieuna atuh. otak teh dedeg sampai rupa hade patut teu ngayuk rupa teu menta nah sia teh beda teh euwah-euwah Kelakuan teh. tah ieu Pak bahayana teh Pak pusaka-pusaka teh sidik eta mah barangna mah ciri hartina teh Benar. murukana meureun Siliwangi teh meureun ada maung meureun Mulu kana jugurugna mau meureun. heeh eta sili seungitan Eta. Siliwawangian gambarna maung nya eta manusia unggulan nah belegug-belegug teuing ieu mah loba nu kasurupan ning Yang kelapa. aing Prabu Siliwangi hayang nog hayam hah juri goblok nu kitu mah heeh Sidik pagaweanana kudu diturut teh. cing kaula mah hayang nih nya sakedeung eta nu tadi ngomong sia dek dibikeun moal Kang kula hiji lemah hayang naon hayang dicekek teh ku abdi mun kami teh hayang digebrok teh mah Yang diledot tuh. nya oge aing petek ya sok pecakan sok aglut mah Percaya kakang. Haji Didin atuh pikirannya Percaya kakang. Kang boro jelema deuleu beus diangkat ku leungeun sabelah Percaya. ku Haji Didin mahnya beus-beusan geuning pecocokan budak Anu tidak plastik bisa ngegilek. Didangu teh baju. dibikeun nuhun teh dibikeun Kombayana ulah dianggap remeh ku sampean nemak bagong Wah, sanajan jauh teu dikeseng ku aing sanggupkeunna dah. komo aing mah beurit Percaya. jarak 1 kilometer ku aing waktu latihan baheula Kumaha Kang? tembak ku aing Dah, beunang beunang. kaburu abus kana liang Da jauh 1 kilometer menemukan. lain sih ieu meni kitu ngomongna teh nya Teuing janji ngabe. yang diengab dek dipasrahkeun Panu naon anu kedah dipasrahkeun ku kaula da anu disangemkeun me teh eta teh sasatna emutaneun salira nuhun dibikeun teu dibikeun modar sia Wah, eta ku geugeuh. upami parantos nyaurkeun modar hartina dek ngalan nyawa kaula jigana eta teh mangrupakeun ancaman moal salubaka bisa nyaah ka dirina lintang ti dirina wani marang aku ora wani dening ngapakulanang kulanang aji mula ti tegah kadijaya urang padanya tersabuk melang tatu adu telu ampar tiga senadyan mau pintu rakat tenger besok katara pun jili apa-apa aku ora tau wedine maju ulah hanyir Eta basa nepi ka haling aja dok kalau leung lamun bisa lompat sakitu kepo teh gini. yang aya nu maksa kitu jelema Bukan teh rupa-rupa wah, aya nu kumurugo jelema teh. karakter jelema eta rupa-rupanya Oh, di dunya kan. Iya. Ih. aya nu neuk sawe kan ku abdi lah cicing ku abdi saweas kan ku abdi cicing nah tuh bilih kirang tanaga sama teh abdi 3 kali Kumaha nyamatna? nyamatna Nya, Haji Didin beres. PO PO deh. nyingkas ya
Lah. Kuat. Mana merogoh atuh. Deui saya tahu. Sawiya satu ku abdi gat. Tiga. Reret. Eta nyokot batu, sok atuh baredogeun. Nah, sia teu keuna. Ngaplos. Suka teu ngaplos. Lieur mun eta si goblok. Abong payus kena rupa sia kombayana. Komunis teh. Eta teh yana. Demi ka timimiti cacapek nepi ka kalakuan gitu patus ya. Oh, nepi ka kelakar teh. Dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta. Bener. Sapetang sia bisa ngomong. Ya heueuh aing mah tuh. Udah make susu. Da dilatih. Da bener. Hei. Bisaan misian padengeul aing. Ya heueuh da nyaho rek diteungeuh. Anak buah Haji Hamim aing. Oh, percaya. Hei, tak ya tuh. Hei, tuh, hei, ya tuh, wes, tak. Tobat. Allah, Percaya. meninyet sampai teh si ku aing kana hulu angen. Percaya. Bangsa ya. Hei, kurang ajar. Dah, naon ka? Ya kitu tah. Ni sakoleweng. Nya ge ngomongna dunungan aing maleulus. Sabedug sakali ngomong mah. Kita tak ngomong teh. Kasauranana Kumaha ka? kombayana. Dah, ramas. Kalakuan teu beda ti euwah-euwah. Dah, bisa mah. Wani pandu jeung harapan aing. Umat emang Sanajan pinter ora ketenger bisa lah katarapun Julia papa. sorangan we di Nun ninggi. Kula nuwun. Indramayu. Wayang kulit Cirebon ini. Wayang Cirebon Indramayu gitu mah wayang teh. Siapa ya? Kap. Itu nonyok di tewak kap. Nyeret dikaitukeun. Tang. Blok. Burusut. Naon ka burusut? Sing. Siapa?